Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang naraskeun hanca dongeng anu katunda. Lalayan ngabantu negara carios si Doclo Cupu Sakti Guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satia manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sintarangan batin, dilancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangge nganunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Dina hasil babadamian taya cara sejen cenah pikeun meruhkeun ilmu rawaron teh iwati ku cara kudu misahkeun pepotongan anggota badana. Samisal sirah jeung beung sinapa jauh we pon kitu diulah nebikeun ka ngahiji deui jeung deui sabisa-bisa mah saupama si Rungkawa geus ajal binasa. Layona teh cenah ulah nebikeun kana apa kowe atawa apaan teh jeung taneuh. Mun bisa mah kudu digantung atawa dipetian. Sabada sapuk Raden Santanu anu boga pancen bikeun ngonci awak si Rungkawa. Sedengkeun pati Angaladrang pancen teh nyaeta nigas beung si Rungkawa gunakeun pedang pusakana. Sedengkeun ari Senopati Antasena mah nyaeta pancen teh pikeun nyanggap sirah atawa nyamar awak si Rungkawa anu geus sapat. Eueuh beungan teh ulah nebikeun karubuh atawa paantel jeung taneuh. Cerelat kiajeleng Raden Santanu miheulaan di majuna rajang, maksudna jelas arek ngonci badan lawan ku ajian caya berajaan. Tapi si Rungkawa oge manehna teh hanteu mikeun lamun dirina teh bakal kakonci ku eta ilmu. Jika anu surti kana mah gezud anu tiluan buku we atuh hanteu kagabah. Demikeun nebikeun kakalangkangna kabeunangan ku Panarajang. Sabarakali Panarajang Raden Santanu teh nyamos teu ngabuakeun hasil samala si Rungkawa anu kiwari males darajang. Dina tata kerak jurus nagawirunan dibarengan ku kakuatan ajian Baraja Ludira kiwari ngancam kasalamatan Raden Santanu. Curelat kalayang hiu teu kanyahoan. Beureup si Rungkawa teh geus nampe arek ngagedor kana dada. Raden Santanu kapaksa atuh kudu ngagajeleng ka tukang teu mihikeun lamun zeuk nebikeun ka kabeunangan teh tangtu balukarna bahaya. Curelat jeleng plos. Aing geus nyaho kana maksud sia tiluan deuleu Santanu. Sor. Sia duan ge ulah kalaka caricing deuleu. Hayo maju huruf di aing. Patih Angaladrang jeung Senopati Antasena teh kapaksa atuh kudu maju dina rajang. Curelat kiajeleng Patih Angaladrang teh arek nigas beung. Si Rungkawa kiwari mah hanteng hantep. Basa pedang arek nigas kana beungna laju atuh ngelok plos baringan sakilat. Dampal sukuna teh mata nyepak kana leungeun Patih Angaladrang anu keur nyekel eta pedang. Plak celeng. Pedang teh kiwari mah celeng. Si Rungkawa basa Panarajang teh ngabuakeun hasil. Patih Angaladrang teh geus hanteu nyekel eta pedang. Laju nyusul tapus ku Panarajang susulan. Beureupeuna ngahiuk pangbarahan. Ngan untung we Patih Angaladrang teh kaburu sadar kana kayaan. Laju ngagajeleng ka tukang ngajauhan. Senopati Antasena ningali si Rungkawa leungiteun lawan, laju ngagajeleng ngabongohan. Hasil ngadengke ke beung si Rungkawa. Ugue atuh si Rungkawa teh kiwari mah geus kadengkek.
beheungna karasa nyeri, napasna karasa eungap, panonna ge nepikeun ka bureal buncelik. Orang ajar sia. Bodar sia Rungkawa, sia kudu kajar deuleu. Kaayaan si Rungkawa teh atuh beuki ripuh. Ngan bae si Rungkawa teh jika anu hanteungan tap lamun nebikeun ka dirina ajal binasa. Gentak leungeunna teh mata ngoet leungeun Senopati Antasena. Najan ukur dikoet, tapi balukarna teh mata keparna tuh. Kulantaran dibarengan ku kekuatan ajian Baraja Ludira. Ajadikeun leungeun Senopati Antasena teh karasa panas, kekuatan racun mimiti sumebar. Kapaksa atuh Senopati Antasena teh kudu ngaleupaskeun cangkramanana. Kurang ajar sia kalakang ngoet janoh. Senopati Antasena teh laju mundur ka tukang bari nyekelan leungeunna. Lila-lila karasa tetempoana ge atuh maniranyai. Asa tebugu titinggalian, Raden Santanu ningali lanceukna dina kayaan geus tatu kabenangan ku cakaran musuh. Laju sadar kana kayaan, lanceukna teh cenah kudu sagancang ditulungan. Lamun diantep datang tu balukarna mata keparna, bisa-bisa lanceukna teh bisa ajal binasa ku kakuatan racun ajian Baraja Ludira. Tahan Kang, mugi awe kekuatan racun masih kena tiasa diungkulan. Akang kedah saengga di landongan. Allah, nyata kancang tulungan Akang. Akang bisi kaburu pae. Titinggalian geus raja ieu. Mangga Kang, sok engga calik ku abdi ayeuna bade di landongan. Atuh Senopati Antasena teh diu. Laju eta Raden Santanu teh geus hanteu balila. Ngantelkeun dampaleunna bari nyalurekeun kekuatan tanaga jerona. Pikeun ngungkulan atawa pikeun nyinglar kekuatan racun. Sabot Senopati Antasena keur diubaran, pati angaladrang oge atuh hanteu cicingeun. Laju merentahkeun beberapa prajurit nepikeun yang ngarepan si Rungkawa anu rek ngarangeseg di majuna rajang. Kapaksa atuh si Rungkawa teh kudu nyangharepan para prajurit. Tapi pikeun si Rungkawa mah teu taya haratina. Malahan mah teu saeutik, para prajurit teh loba nu pating jalerit. Para ponggawa pating koceak kabeunangan ku teunggelan jeung tajongan si Rungkawa. Halik sia nyingkah, cacing cau mah tong ngahalangan deuleu. Jelebet, jebrot. Aduh. Prajurit anu kabeunangan pating golepak we rubuh malahan materila katempo ka kerajaan. Kekuatan nahan kekuatan racun anu nyaliara kana awakna. Kukituna teu saeutik atuh para prajurit teh anu ajal binasa. Puguh we atuh pati angaladrang Senopati Antasena. Pon kitu deui Raden Santanu teh atuh manis sabaer ningali kitu mah. Geus pasti cenah pihakna bakal loba anu jadi korban. Ari arek disinghareupan jelas pikeun meruhkeun si Rungkawa teh lain perkara anu gampang. Pihak urang loba anu jadi korban. Daek teu daek si Rungkawa kudu disinghareupan. Allah, leres Gusti. Kan bae nah urang bakal sanggup pikeun meruhkeun si Rungkawa. Jelas najan urang barantos kaduh taktik kaduh siasat pikeun meruhkeun ilmu rawaron teh. Jika nasi wawalak teh barantos uningan kana magesudu urang Gusti. Tapi lamun diantep balukarna matak cilaka, urang kudu bisa nang tayungan sakabeh para prajurit. Hayo Antasena, Santanu, urang hurup deui ku tiluan euy. Mohon mangga Gusti, hayu Kang, urang majang deui. Si Rungkawa urang hurup deui ku tiluan. Mudah-mudahan urang gaduh kasempetan pikeun ngajalankeun rarancang urang tiluan teh. Senopati Antasena anu kakaracager tina tatuna kapaksa atuh kudu milu deui arek ngahurup si Rungkawa. Surelat kajeleng tiluan teh pating garajleng yang hareupan deui si Rungkawa. Tah kitu atuh euy. Montong ngasongkeun cacing cau anu moal aya hartina keur aing deuleu. Sor.
Sore sia tiluan geura maju deui. Lantaran sakedeung deui sia tiluan oge bakal ngarenapan nasib jika prajurit sia anu geus ajal binasa. Sia ulah sombong Srungkawa, najan sia gagah tinang tuh bakal aya lemahna, sia bakal aya lehna. Hayu Gusti Patih, Kakang urang hurup kutiluan. Ceuk Raden Santanu ngagajleng miheulaan Narajang bari ngagunakeun elmu caya berajaan. Sedengkeun Senopati Antasena jeung Patih Angaladrang oge henteu tinggaleun. Gentak kiwari mah maju babarengan. Pikeun Sirungkawa teh atuh menih bunga. Lantaran cenah sakedeung deui nu tiluan teh bakal bisa dirubuhkeun. Panarajang Raden Santanu anu ngincer-ngincer kalangkang teh laju bisa disingkahan ku Sirungkawa. Awakna ngacorelat ngagajleng ngajaul kaluhur. Bari males Narajang dampal sukuna teh ngajajak kana punduk Raden Santanu jawara jelepet koloyong kebru. Raden Santanu nebikeun ka nyolontod labuh. Tapi Sirungkawa ge anu dampal sukuna teh nyoredat lantaran kapan Raden Santanu teh boga elmu cadas lumut atawa wadu kelumut nepikeun ka manehna oge sarua nepikeun ka labuh. Dina kayaan labuh Patih Angaladrang teh henteu miceun kasempatan laju ngaheubatekeun padangna. Ngan gentak ku Sirungkawa teh ditadah make leungeunna. Atuh balukarna leungeun Sirungkawa teh buntung. Leungeun anu geus buntung teh laju atuh ditewak ku Senopati Antasena. Beudang oge sia leungeun sia teh. Sia bakal modar deuleuh. Kojor sia Rungkawa. Sirungkawa anu tatu leungeunna geus buntung teh laju ngajerung kunung hudang deui. Bari sumengi renahan ka nyeri teh laju cacarita ditujukeun ka Patih Angaladrang jeung Senopati Antasena. Najan leungeun aing geus buntung, tapi aing mah waka kojor deuleuh. Aing mah bakal hirup. Rasakeun sia kurang ajar. Babagian leungeun anu buntung anu aya dina cekelan Senopati Antasena teh aneh. Ngaradak usik, malahan mah hayang ngalepaskeun tina cekelan Senopati Antasena. Dua kekuatan teh diadu, tapi Senopati Antasena anu boga tanaga anu kacida bedasna henteu mikeun lamun nebikeun ka eta leungeun teh bisa lesot, bisa leupas. Terus nyekelan eta leungeun. Ukituna kapaksa atuh Sirungkawa teh kudu ngakajleng maju Narajang bikeun ngarabut leungeun anu dicekel ku Senopati Antasena. Curelat kajleng bari arek ninggeulekeun leungeun kencana anu ngagunung kekuatan Raja Ludira. Tapi ngan sakilat Patih Angaladrang teh maju ngahalangan. Pedangna diheumbatkeun arek nyabat kana leungeun. Kapaksa atuh Sirungkawa teh kudu nari ke deui leungeunna. Curelat jeleng celekedeg. Kurang ajar sia, kadiekeun leungeun aing deuleuh. Moal dibikeun sia leungeun sia ku aing bakal dicekelan deuleuh. Puguh we atuh Sirungkawa teh beuki muncak kamarana. Gentak kiwari mah mueuseureukeun kakuatan tenaga jerona. Reka gunakeun ajian Raja Ludirana ku cara tenggelan jarak jauh. Lamun sia keukeuh henteu masrakeun eta leungeun, sia bakal modar Antasena. Heup, hiat! Sirungkawa ngebutkeun damba leungeun kencana wus. Aya kakuatan tenggelan jarak jauh anu nyidem kakuatan racun anu pohara kacida kuatna. Puguh we atuh Senopati Antasena ge reuwas lantaran eta kakuatan teh datangna pohara cepetna. Geus hamo bisa disingkahan. Tinang tuh cenah lamun keuna teh dirina pasti bakal ajal binasa. Dina kayaan kitu aya ciri anu mucung hul tina jero taneuh. Nadah Panarajang atawa tenggelan jarak jauhna Sirungkawa. Baladug kadenge sora anu ngabaladug dibarengan ku haseup anu meulak bari jeung kambe bau anu kacida pangarana.
Rungkawa mani moloho kaget mata si meuteun kulantaran tenggelan jarak jauh nate aya anu ngahadang aya anu ngabendung. Parang hasil geus berai bre katempo aya jirim nu nangtung. Eta tangtungan jirim teh katempo teu ilahar. Awakna ukur sapotong mani buleud. Mutayalianti geuning si Doclo. Senopati Antasena oge. Manehna teh atuh mani kaget sakaligus bunga. Kulantaran anu geus nurungan teh tayalian ti si Doclo. Untung we cenah kaburu datang si Doclo. Lamun segan teu di Bandung mah tinang tu dirina teh bakal ajal binasa. Senopati Antasena teh geus kahutangan nyawa deui we ku si Doclo. Doclo, tetela keningan manehem. Nuhun, kaula geus ditulungan. Ah, tekunan naon Senopati Antasena? Nya hasok mundur ka tukang cekelan eta leungeun si Rungkawa teh ulah dilesotkeun. Kade ngoet deui. Lamun ngoet teh kan matak cilaka. Nya mangga. Ku kaula ieu leungeun bakal dicekelan moal dilepaskeun. Sok, grasing hareupan si Rungkawa. Kaula percaya iwa ti maneh anu bakal bisa ngungkulan si Rungkawa Doclo. Basa disebutkeun ngaran si Doclo. Si Rungkawa oge atuh mani curingak panonna mani buncelik. Awakna mani ngagidir katempo. Si Rungkawa teh kacida amek anu lain di kieuna. Teh lah geuning cenah anu geus nulungan ka Senopati Antasena teh tayalian ti si Doclo. Jalma anu kungsi ngahalangan basa Kerajaan Tanjung Kidul arek di talukeun. Teh lah eta jalma anu ngaran si Doclo teh sasat jadi panghalang pikeun dirina. Jadi sia anu ngaran Doclo teh nya. Kurang ajar sia. Geus wani turut campur ngahalangan kana urusan aing. Lamun teu dihalangan, si Antasena bakal kojor. Nya atuh lamun teu kaburu diturungan mah pasti Senopati Antasena teh bakal maeot. Tetela geuning maneh sia Rungkawa. Ti baheula teh teu euih-euih. Masih kena jadi jelema jahat. Panggih deui jeung uing. Nah maneh wawuh teu ka uing ye. Si Rungkawa teh atuh mani ngahuleungna cenah si Doclo teh bet carita asa model kitu. Jiga anu geus wawuheun ka dirina. Saha sia sabenerna teh Doclo? Nah sia geus wawuh ka aing. Ih, nya atuh wawuh ka maneh mah Rungkawa. Kapan ti heula ge kungsi Pak Amprok. Basa di paguron watu saga. Inget henteu kapan maneh teh sia geus ngacaukeun eta acara. Si Rungkawa beuki kaget. Nah saha atuh sabenerna eta si Doclo teh. Lantaran basa diinget-inget teh asa teh kungsi adu hareupan jeung jalma pantar si Doclo. Si Rungkawa anu beuki panasaran laju nanyakeun deui we ka si Doclo. Sok cenah geura bejakeun nah saha atuh sia sabenerna teh. Kulantaran aing mah can kungsi adu hareupan jeung sia. Tapi akhirna mah ku si Doclo teh jiga anu dirusiakeun. Kalah kadikekeikeun we eta si Rungkawa teh. Bener-bener maneh mah Rungkawa euy, geus pikun. Mah anjang geus poho deui ka uing. Kapan uing teh kungsi si adu hareupan jeung maneh? Aing can kungsi adu hareupan jeung sia Doclo. Aing teu apa deuleu. Montong akon-akon sia. Antar urang can kungsi papanggih. Bener maneh mah aku pikuna teh. Halah, ngan hebat euy. Teu lila panggih teh maneh jeneng raja ayeuna mah. Ngan hanjakal eta kalungguhan teh meunang ngarebut. Maksakeun kahayang sia. Bari jeung rek naluk-nalukkeun kerajaan-kerajaan sejen. Bener-bener maneh teh lahuta. Sok rek kumaha ayeuna mah. Lamun keukeuh maneh arek ngayakeun serangan ka urang Tarumanagara sing hareupan aing sia si Doclo. Kurang ajar. Tetela sia teh lian tinang tayungan urang kerajaan Tanjung Kidul. Sia oge arek nang tayungan urang kerajaan Tarumanagara. Lamun kitu, sia kudu kojor Doclo. Rasakeun tenggelan aing sia. Si Rungkawa teh atuh laju we ngagunakeun di tenggelan jarak kejauhna. Rek ngagunakeun di ajian Braja Ludirana.
Tapi sababaraha kali ngagunakeun eta ajian, si doclo teh bisa ngabendung atawa nada panarajang si Rungkawa puguh we atuh si Rungkawa teh mani kaget. Nah cenah eta jalma teh aya ku gagah-gagah teuing, aya ku sakti-sakti teuing, ajian baraja ludira teh eueuh nanaonan. Alah, teu sangka ajian aing bisa diungkulan ku si doclo. Nah saha atuh si doclo sabenerna? Jelas aing macan kung si adu hareupan jeung jelema pantar si doclo. Tapi manehna ngakukeun kung si adu hareupan. Nah bener atawa henteu nya? Halah, kayak kieu mah aing dengar cadas ye. Tapi piraku aing bakal eleh teter dari jajaten ku si doclo. Kapan aing teh boga ilmu rawa rontek. 1000 kali aing bae, 1000 kali aing hirup. Heunya aing moal eleh kana pihan jakal. Leungeun aing masih aya dina cangkraman si Antasena kur bisa karabut. Tukituna aing bakal musirkeun kekuatan sina leupas eta leungeun teh. Si Rungkawa teh nangtukeun sikapna kudu sagancangna we cenah. Nyokot leungeun anu aya dina cakalan Senopati Antasena. Geus kitu mah eta si Rungkawa teh nibankeun tenggelan jarak jauhna ka Senopati Antasena anu keur nyenyekel leungeunna. Puguh we atuh Senopati Antasena teh kudu ujlang-ajlang nyinggahan eta panarajang. Dina kaayaan kitu tan sakilat leungeun anu aya dina cakalan Senopati Antasena teh bisa leupas. Kiwari mah ngahiji deui balik deui kana leungeun si Rungkawa. Hahaha. Leungeun aing kiwari mah geus napa deui? Hayo sia doclo. Ayeuna mah tarung teh bakal saimbang deuleu. Tadi mah aing teu leungeunnan sabelah. Hahaha. Sok mataku aing bieu diantepeun oge ngarah maneh teh heuh sampurna boga leungeun. Tadi mah kapan maneh teh buntung. Sok najan leungeun maneh geus sampurna deui ge geus kumplit. Keur aing mah moal make sieunun sia. Bontong sombong sia kurang ajar. Heuh, modar sia doclo. Kulantaran tenggelan jarak jauh teh moal aya haratina. Baju we atuh si Rungkawa teh ngakajleng narajang bari ngagunakeun ajian Braja Ludirana dina tata gerak jurus Nagawiruna. Curelat kalayang, suuk arek nyakar ka si doclo. Tapi si doclo teh gerakanana mung cepet batan si Rungkawa. Sababaraha kali cakaran-cakaran si Rungkawa teh nyamos ukur nyakar tempat kosong. Puguh we atuh si Rungkawa teh beki colok kaget. Lantaran gerakan musuhna teh cepat lire kilat. Nah nyangking elmuna nahaon cenah si doclo teh. Dina kaayaan keur ngahulang kitu. Teu kanyahoan si doclo teh laju nerus kana jero taneuh. Bisa nerus kana jero bumi ngapelesak. Kiwari mah musuhna teh geus handeup katampo ku si Rungkawa. Puguh we atuh mani kaget teh lah bener cenah. Ceuk si Patrawaja, lamun kahebatan si doclo teh bisa asup kana jero taneuh. Asup keluar si doclo. Montong kalah ka mabais kana jero taneuh sing hareupan aing secara satria. Montong licik deuleu. Si doclo anu geus aya dina jero taneuh teh laju atuh mucung aya di satukangeun si Rungkawa. Baringan sakilat pikelang suku si Rungkawa teh ditewak laju didudut asup kana jero taneuh. Balasak si Rungkawa teh atuh mani ngabalasak. Beki lila beki jero malahan mah geus samet beuheung. Allah, montong licik sia doclo. Lesotkeun aing montong didudut diopeskeun ka jero taneuh. Hasok piji urang tarung secara satria sia. Pucung hul atuh si doclo teh kaluar tina jero taneuh. Bari nangtung di hareubeun beungeut si Rungkawa. Kunaon sia teh soak Rungkawa? Najan sia boga ilmu rawa rontek sieun nya ari ku aing didudut kana jero taneuh mah. Lamun sia diobeskeun kana jero taneuh sajero-jerona mah moal hirup sia pasti maneh teh bakal koit, bakal kojor. Allah, ampun doclo, ampun rumaja dewek kateter jajaten ku sia. Ampun. Jadi sia teh talu ka aing. Sia ngan bae wayahna ku aing moal waka dilepaskeun. Sok si ari bisa mah kaluar tina jero taneuh. Ampun.
Rumaja dewek. Teu bisa. Aneh. Ieu taneuh teh jiga anu ngonci euy. Hebat sia Celo, hebat. Jeung di waktuna beak. Heuleuh mitra waktos na geuning parantos teu nyakapan. Sagala atuh urang tuna jajar carita si Locolo coba sakti kuring tuju duki ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanna puntenna tina sadaya kakiranganannya. Mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.